Duh, hirup teh kia-kia teh ya Allah. Mana teu boga duit, keur isukan keur meuli rokok ge puguh eueuh. Ya kieu lah hirup teh nang sawae nya. Mana duit puguh da tuh areueuh mana lah. Hayang udah deh puguh da kumahnya da kieu lah kahirupan aing mah. Hirup teh Gusti. Dengan badeng kurubukan mendingan ge ka sawah lah daripada aing ngejodog di dieu wae para rusing dua duit. Kemana nya ieu bangkong? Aing ek ngurek teh meuli eueuh. Bangkong ya. Tewak kieu. Anjing teu beunang euy bangkongna. Kemana nya loncatna? Duh. Bang pindah ya ke hareup ya. Sugan aya di hareup ya bangkong teh kemana deh ya. Tah, ieu bangkong ya aya deui ya ek beunang ya. Ananya bangkong ya. Beunang ya aya mah ya. Tah, beunang aya mah bangkong teh. Jangan meni harerese ditubrukna ih. Ditutup ka dieu karak beunang di dieu hiji di bangkong teh. Geus urang kumbah heula. Bangkongna langsung tasupkeun. Duh, ieu sawah teh kuat lega-lega teuing nya. Aing mah hiji kuat eueuh, kuat boga hiji acan. Aing keur mah para rusing panen da encan panen, aing arek ngarit oge da puguh kos kieu keneh parena oge. Mendingan ge aing lelempangan ka sawah daripada aing di imah wae para rusing boga duit keur meuli rokok-rokok acan lah. Lah, itu sanya goblok ku aing jailan oge ku aing kira-kira sia di dinya ku aing keur mah para rusing. Kok aing jailan oge ya budak ya. Anjing. Goblok. Oke, micenan dia. Orang teh jurig. Anjing yang mantap. Baik para rusing teh aya we jelema manuk kieu ku aing dihuruyan. Ngurek teh. Menang teh basa we ngurek teh. Mantap. Orang Sunda ulah poho like, Comment and subscribe. subscribe. Nah, subscribe.